Asa ting hoyong anu seger-seger ieu teh nya di ditu aya jamu. Tah ieu di tukangeun aya gedang hiji-hijina deui geus gumadung. Ala naonnya gedang kitu urang ala. Nya gedang we wang ala mah. Keke urang neangan heula panyoerna tah ieu geuninganan aya panyoerna. Keun wae ku paralon oge nu penting mah nepi jeung deui hampang mawanana teh. Gedang ieu mah emang kudu di alanana teh keur gumadung kieu. Pangpangnana mah dipurageun ngalanana teh lamun asak pisan pan pasti benyur gedangna. Tuh tinggal baraya tos meujeuhna lah sakieu mah. Da gedang ieu mah teu kudu nungguan heula koneng. Gumadung kieu ge jerona mah asak ieu teh. Tah geuning tos ditutungguan ku si Sujanang mah. Hoyong geuwat dipesek tos hayo we ngasong-ngasong peso gerak. Nya beu atuh kadiekeun pesona Sujanang urang pesek heula gedangna. Tuh tos katinggalkan baraya lebetna warna orennya. Bubuhan can asak pisan. Jadi warnana teh teu pati oren tapi rasana mah beuh dijamin amis kareueut ieu teh. Tuh tinggal Sujanang mah geura bakat ku tos teu sabaran geura kalakah nyanak cangkangna. Der kalakah di emam atuh ujang eta teh seueur getahan teu kenging di emam kitu cangkangna mah. Ke antosan sakedap atuh menikah teu sabaran ampun ting. Tos atuang sakieu heula mamah mesekna urang keureut heula nya karunya ka si Sujanang hoyong enggal-enggal ngamam gedang. Tuh pan sakieu ge menikat bunga budak mah. Keur mada emang enak sih gedang ieu mah amis kitu kareueut. Tah ieu ge mamah ngeureut kanggo mamah malahan mah batur oge menikot raresepeun teh kana gedang ieu mah. Ti payu nuju leubet buahna mah seueur pisan anu hoyong meser teh. Yuk bismillah abi bade nuang heula gedang. Alhamdulillah kaubaran oge anu hanaang tita tadi